Mending dibuang. Wah ini teh daga rate dipake mah. Picun. Bes tinggal lu kenaon. Sepertinya dia ngalungkeun cangcut urutnya. Si Bes tinggal lu kenaon nih. Sekarang ngalungkeun cangcut sebentar urut di bawah. Naon mah? Teu naon nih kadinya. Manek naon? Mami kepati kan kita lepas ka dieu namanya. Ini manukeun. Wah, ibar kan itu tuh. Tuh Japati tuh. Mana? Itu. Wah. Itu tuh ala itu ibar. Mana? Anjing atuh kan itu mah. Oke. Cina kenal naon dia. Ngawan itu tuh Japati lepas. Japati. Kemana nya? Apa kemana, Pak? Tadinya. Marukaning teu apa. Ya, si kena penasarannya rek muka ieu nya. Naon? Lah, Naon kitu eta? da urang teh lagi nempokeun si Besi ngalungkeun ieu ka dieu. Ek di parulungnya. Oh. Biasa itu sarua urang geun penasaran. Nah, ulah sok pura-pura mare. Bah, sang baru kawe lah. Da urang geun sarua penasaran. Juga bisa dijual. Sok buka. Naon eta mah? Tadi itu lah urang mah. Geus lah baru ka dieu. Orang si Besti juga nggak bisa dijual, heuh. Ya, ayo mungkinan. Iya, kita dia dah. Kan aing cangcut teh hutang. Mang, nah keur naon, Mang? Biasa ada di urang mah keur beberes ieu tah jukut barala pisan. Tuh, jukut nage. Bala. Pada geus ada burit ieu teh mujehna mah geus istirahat, Mang, geus lewat asar. Ada di urang teh ieu teh inget we kana anak cau ada di. Aduh, ampun teh ada di kumaha tuh. Anak cau. Nah, asa serius kieu teh. Aing asal can balik, cik ngobrol nu bener itu kumaha. Jadi kumaha itu ceritana asal di kebon keneh. Tuna mah geus di imah ieu teh. Tuh ada di wing teh. Di penting teh bisa sare, di berang teh bisa gawe. Kapan inget we ka anak cau ieu teh kumaha teuing ada di. Aduh, Ingat kan anak cau kumaha ieu teh. Mun mata ngahariwangkeun ieu geus balik mang geus kolot ka asar di dieu keneh kumaha sih? kieu ada di wing teh. Ngala anak cau geus aya saminggu ka tukang mah ada di urang teh gitu tanya. Terus? Ieu teh inget ka indungna. Inget ka anakna. Aduh, ieu kumaha ada di kira-kira ada di. Kumaha eta teh ingat ka indungna anak kumaha kitu mang. Di ala takal cau. Heeh, minggu kamari teh di ala. Anakna di ala. Anakna teh di ala minggu kamari ada di. Atuh teu bae terus kumaha? Iya, jadi inget ka anakna jeung ka indungna kumaha tuh ada di. Jadi mamang teh ngala anak cau ieu. Gitu. Heeh, ngala anak cau minggu kamari ada di ieu teh. Terus mamang teh inget we ka anakna gitu. Inget wae ka anakna teh bisa sare uing sabeuting. Coba di belakang teh pisah-pisah. Dipisah-pisah di pelakna. Duh, Yalah. kumaha ada di. Nya sedih oge nya karunya. Nya si kabayang oge. Anakna di ala, heeh. Indungna teh ada di. karunya sedihkeun nya. Sedih ieu teh sedih. Coba di belakang teh pisah-pisah. Bisa-pisah ada di. Oke lah, kabayang oge. Duh, teu sedih kumaha tuh. Ya, sedihnya ada di pikirnya. Jadi Wih, waktu bisa sare, ingetkeun. Ieu, jadi kabayang kieu mang nah ayo jadi lu sedih kieu mang. ulah sedih ada di imah. Mang ayeuna ada yang cerita mamang jadi lu sedih. Heuh ayeuna Nyatu tuh sedih kumaha ada di. Ya. Aduh, Naon ieu? iya keur nuliskeun anak cau urang Geus sedih. burit ya balik. Gugen kieu ya ang. Ieu si mang can balik geus asar geura ka kayu kana tangkal cau geura. Nya pa kadieu guys, sakedeung ieu. Menjelaskeun ieu ya. Tadi ya. Kumaha? Jadi kieu ya ang. Nya, Si mamang teh ngala anak cau cenah nya. Ek dipelakeun. Heeh, dipisahkeun beureun anakna teh.
dipelakeun hiji-hiji kitu jar pajajaran rawuhnya mah nya. Heeh, tak kitu. Da si Mamang teh bisa sare ka inget wae cenah. Oh, gitu caritana teh. Asa kabina-bina teh. Heuh atuh da eta mah geus kuduna, anak cowok dipisahkeun mah. Da geus kalas lain kolot bae ieu duanana. Ampun, teuing parah-parah teuing ieu mah. Geus siap balik murid. Tah kitu Mang. Bae nagian kana cerita kitu urang jadi ilu sedih. Nya eta mah geus wajarna eta mah geus kuduna kitu Oh, mah. gitu ada deh. Geus ajak balik itu karunya geus sekolah. Pasalahin kolot ayo balik-balik ke geus. Ampun teuing. Sing bener kayak di ala naon sih teh? Di mana ya kan, Lain makanya kan dia, Wak. Sian bener kayak. Satnya. Iya di mana? Teu nyahunana urang ada kita dadang gitu. 3. Sian bener di mana ya kunyuk ya? Wak, Betare. Ulang teh nyawa naon Betare? Oh iya di mana cek aing teh? Cuk aing popoyan itu jahitan itu. Kadia kaget. Kajil. Wadadang. Heh di mana wadadang teh? Betare. Sabar hiji siap kunyuk di alana. Dia kan jadi dua. Goblok. Makana kena jeung galak kunyuk. Tambah kabeh di alawa gitu. Ngan wadadang urang mah teu nyaho naon gitu. 1 2 3. KBG di ala, ngan ieu wadadang. Nu ngaranna mah Sia kunyuk paling nu ngalana kunyuk. henteu. Teu hayang nyaho aing geus nawar 200.000, saya nu nawar 200.000. Gantian. Paling kidar. Gantian heula kaen. Sucup teh teh keureun barang dahar tah. Si Ucup soak barang dahar teh eureun-eureun. Satu, dua, tiga. Teu hayang nyaho aing mah kunyuk saya nu nawar 200.000 ge ku aing teu dijual. Digantian mah. Mana eueuh duitna ge? Digantian mah. Siap kunyuk tak. Buat tere aing aduh aing ieu. Selesai kerja. Halo pangeran.